ulah hayang nanaon menta maka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi. Aya hiji kiai ngadoa bae ka Gusti lain sebulan 2 bulan tahun 2 tahun geus aya meureun 10 tahun mah doana teu diijabah kiai nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah. Emang pangeran kumaha sih ceuk eta kiai eta kumaha lain kiai mah cena ud'uni astajib lakum ya aing 10 tahun teu diijabah ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah tidinya ngahulang bisikan hatina doanya nate hahiji hayang boga imah bagus, 2 hayang boga kendaraan, katilu hayang boga be perusahaan nasetik. Ih kiai goblok gimana kiai si kos gitu kiai modern kajian buku mah kiai otomatis nyana haju nyin proposal ke negara ya alhamdulillah minta 100 juta turun 100 nu katarima mah 60 nu 40 de nyiluman nu 40 de nyiluman tapi tetep bae imah sakikituna bae kendaraan atuh teu jauh bae lah dianggap teu diijabah doa nyana hiji mangsa kaleuweung diajak ku hiji jelema sugih yuk urang ka kebon kula cek nyana teh aya kekebonan aya naon gitu di samping taman-taman aya tatangkalan segala rupa aya yuk geura urang ka kebon kadu aya manggis aya kocapi aya sentul aya budak wari teh nyaon ka sentul budak wari naon cenah sentul teh eleh sia ku zaman baheula mah teh nyaho nya nama pangamis-amisna sentul anu asok ngising bae ge ngadahar sentul mah macet sentul lah diajak kebon ternyata di kebon nyana keur memperhatikeun aya hiji jelema sederhana susah manggulan kayu horenganan onu osok ngalak kayu di kebon eta geus bebeja teh kanu sugih teh kula mandek menta kayuna bae nya bari ngabersihan dah didelekeun bae ku nyana kacapean si eta jelema kacapean teh diuk bae kieu ngap-ngapan aju nyana diperhatikeun ta ku kiai teh ngadoa tanyana diperhatikeun bae ku kieu ngadoa naon teh si budak kieu aing 10 tahun teh dijabah nyana ngadoa di dinya aing mah di masjid di imah di majlis aing mah di nulo jelema cara kifudoli Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma aing ngadoa teu bareres ku ari mah berloon ya Allah amin mah kieu ulah kieu beres dia mah 2 ieu amin tarolol kiai goblok kadang itu nyana ngadoa sakedeung mah ngadoa tapi hasilnya Masya Allah kayu nu dihareupeun nyana teh berubah jadi emas atuh teh kiai kaget cek berarti lain sembarangan dah iya aing deket-deketan nyana cek gede mah acarana ya langsung deket mengenalkan abdi Ki Fudoli cek
Kiai mah teu kenalkeun kiai tolol. Atuh biasa bae mah. Abdi kiai, budak. Masyaallah, abdi buya, buyata beureunan. Tilok kenalkeun kos kitu atuh ke mun ditanya karak sanami abdi aslina di mana teh anu kegiatan naon? Abdi mah ngajar budak we. Sabaraha budak? Aya 50 100. Oh kiai kan berarti katebakan. Ieu mencana naon abdi kiai. Santri aya baralik. Tolol tak kiai goblok. Atuh kartu nama ge aya KH Supaen di AF. Masya Allah. KH kan lain lalagaan. Baheula diprotes sia KH goblok. Gorenganan karung hejo. Sugan lain Kiai Haji. Aduh, karung hejo. Beres. Nah, ieu jelema ngadoa teh hebat. Oh, jadi emas kiai kadinya. Satata. Ngadeukeutannya na ngadeukeutan. Encan ge panjang kekarak ngendalkeun abdi diajak ku nu gaduh kebon ieu ka dieu. Terus alhamdulillah pendak sareng bapak nya ngadoa deui. Jadi kayu deui. Anas deui dipentak ku aing jeung kieu teh. Ade jadi kayu deui. Langsung ngomong, ieu doa diijabah teh kumaha sih mimitina? Atuh teu kumaha. Henteu ya maksudna eta bisa jadi emas kos kitu tah kula mah kabita. Emang aya naon? Ih kula ngadoa 10 tahun. Ih berang peuting ngadoa teh can diijabah ku geus hayang kitu tah hayang kitu. Beteungna diasupan duit pemerintahan teh. Yang keheula kayak gitu. Kayaknya aya meureun saeutik mah. Cengenna teh teu moal ijabah doa. Hiji. Nomor kaduana ngadoana bisa henteu. Maksudna ulah hayang nanaon menta maka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi kan bakal dibere kelayakan ku Gusti teh can kahartieun tah ku kiai teh ja kiai na meureun di partai bae digarti kan kiai partai mah tilok ngulik-ngulik agama tiloknya nama ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial iraha datangna iraha balaloon tak kiai teh maksudnya kumaha Allah teh akan bakal nerop-neropkeun ka urang aya nu henteu nerop makan moal dibikeun ku Gusti Allah teh pan kieu cek kiai teh Allah mah pan maha sagala-gala ih atuh urusan eta mah nyangan neropkeunana kieu maksudna ieu lamun aya jelema hayang pare pasti nyana daek tani lamun aya jelema hayang bisnis pasti hayang duit ti kitu naon ngaranna ti bos berarti bisnis lamun aya jelema hayang kitu naon ngaranna gaji selama hidup berarti jadi PNS tak diterop-teropkeun sakumaha kahayang jeung kelayakanana geus urang ge aya jelema ngadoa lamun endek dibere panjang umur dibere daek tah ngadoa Allahumma tawil umurana Allahumma shahih ajsadana tah dibere daek tah ngadoa eta ku Allah lamun urang dek dijadikeun ahli surga dibere daek Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa dibere daek tah ngadoa eta lamun urang hayang dihampura dibere daek Allahumma gfirli wali walidayya dibere tah eta nerop jadi doa eta nang Allah dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta
dek dibere eta dibere hayang ngadoa eta. Jadi kudu ikhlas sesuai jeung pamere Allah. Ulah maksa ka Allah sebab urang diatur ku Allah, lain urang ngatur Allah. Lamun urang boga kahayang mah sarua jeung ngatur Allah. Allah atuh mantak naon bere ngatur ngaranna. Ieu geus 10 tahun ieu cek cenah teh ieu. Kula ngadoa pe ka Gusti kok teu dibere-bere. Cenah Gusti Pangeran. Je emang aing diatur ku sia. Je parangsana. Urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah. Tungtung nama tak eta kanyahoan pinterna. Je pan ngalasulu ge horenganan jep ngaluyan ti aing mah. Masya Allah. Teu kaharti. Ai eta tadi hajud jadi emas, hajud dibalikeun deui maksudna naon? Lantaran aya nu hayangeun. Yeh. Sok aing nyinggung. Kanyahoan wali horenganan eta wali mah tilok kanyahoan tuh walaupun jubahna ngangsar dan lain sebagainya biasana wali orang tukang korupsi ya Allah wali marudi teh hayangna sebagian keren atuh kumaha eta perwatakan kadijana mah nah kula tadi ngadoa teh ngalirik anjeun bangun neuleukeun bae ka kula ditempo hatena hayang emas wih nyahoan wae wali mah kos kitu aja kok itu teu dijadikeun jang naon emas urang kuari lamun ngadoa hayang emas gampang tuh terbukti. Urang ngadoa kuari hayang mobil andai kata kula kuari hayang mobil ngajigeg di dia bisa. Andai kata kula hayang imah gedong langsung teh kudu make tukang bas sagala riweuh yang mayarnya ngokonanya sagala rupa henteu langsung blek aya. Tapi engke kan di sorgana urang dicoceng. Urang kuari ngadoa dibere ku Allah ngan engke bangunan urang di sorga rada jore. Nuuh kentengan, nuuh lawangan atau lawangna jore belah di gara-gara dicokot kuari. Cek ulah mah moal kebel di alam dunia mah. Geus mendingan ge kumaha sapamarena ti Gusti Allah. Ai teu hayang mah urang dibere mewah. Haju di akhirat, haju urang rada jore. Usul ka Allah, Gusti kunaon eta? Beunang imah abdi jadi jore. Kan geus diturunkeun waktu di dunia, abdi mah hayang teu naon henteu. Je, jangan begitu dong. Protes bisa urang, sebab urang teh hayang. Kecuali orang hayang. Nah, lu dipakai ke hayang ku aja tah. Kuari dicokot kemewahan bangunan imah maneh istana maneh nu di sorga tah dicokot. Nah, eta kiai teh nu tadi teh kana nasehatan tah. Nasehat teh kadang-kadang mah dileuweung nu asup ka hate teh. Set. Horenganan nu nganasehatanana barang asup ka jero kolbu teh langsung ka imah ngarasa salah. Kamari mah asa ngarasa pangkiaina, ngarasa pangbuyana, ngarasa panghebatna, tapi barang kanasehatan kuali nyurusup ka jero hate. Horenganan ngaji mah kumaha nu nganasehatanana. Dinasehatan ku dokter ku profesor nu eueuh ikhlasan liwat asup ka dia keluar ka dia. Aya JP ini mah lain ilmu, cai jadi asup keluar dia. Ajuk lain deui kana ambeun ai cai mah. So, saha nganasehatan. Mui nganasehatan hukum mah hukum bae. Aya nu ngadengekeun mui. Naon ikhlasna nu? Ikhlas nah tapi eta barang didengekeun nu dileuweung teh masyaallah cek nya make kaos doang sakieu make calana hideung sakieu haju ieu na ge sirahna teh lah make iket doang tapi kunaon nyulusup eta teh mah sarua jeung Imam Hanafi anu dibawakeun budak teh borok nah mama ulan ya anak abi borok coba pangjampeankeun cek Imam Hanafi ke 40 pe ka Dede. Oh mun balik. 40 pe ka dinya deui. Jampena ulah ngadahar madunya. Ayeuna deh, geus sakitu bae. Je.
cak bapana ai deuk sakitu bae mah tunduk naon nungguan 40 tuh keur ieu bae sih mun lila-lila teuing mama keur ieu kula nu mantak teu wani nyaritakeun kudu eureun madu kulana ngadahar madu keneh geus lamun kula nita eureun ngadahar madu ka budak kulana ngadahar keneh budak moal rekeun eureun ngadahar maduna tapi lamun kulana geus eureun tak karak haju budak eureun nyana sebab kulana kan teu masyaallah kaapikan Imam Hanafi datang kadinya nekan nasehatan imoloi pot ceramah mik hampir ragagan mik nurut kunaon teu ilas teh eta hese ngomong tahajud tapi eueuh nu daek ngalaksanakeun nyanana tah sebab ti sumber nu tilok tahajud coba ku ari haji pede lamun ceramah dulur kudu sedekah ya sumberna maksudnya mah lain kanyana bae oh ngan nyana rajana